apa seueur anak durhaka ka ibu rama ku sabab geus tarangan, loba anak doraka ka ibu rama ku sabab geus alimasan, mata pantos di urang teh loba musib, loba bencan, gunung meleut, kapal tigap, di urang usum kapalingan paraboh lain parawan aya di dinu hamil di payun aya KBG hamil mati payun ece nya hamil di tukang ece kuno eta tanggung bareuh ieu 4 sasi tapi aduh matrak sing dararaek ngat dina akibat tara ngaji loba jalma nu beunghar anu bet, loba nu beunghar anu kor mere gehes capja merep buntut kasir, aya urang di beunghar perit aya urang di beunghar tara mereka bagir miskin aya urang di beunghar tara masihan ka anak yatim aya urang di beunghar tara mereka na muludan aya sabeunghar-beungharna jalma lamun teu dibarengan ku ngaji pasti bakal jadi jalmi anu som, jadi jalmi anu padi, jadi jalmi anu sombong, sasombong-sombong na jalma anger ayana naon mah bakal butuh kata tangga, harus gitu harus. Sabeunghar-beungharna jalma anger ayana naon mah bakal datang ka ajengan, ieu nu beunghar teh nikakeun budak hayang ditikakeun ku ajeng. Budakna teh reuneuh hayang syukuran 4 bulanan miwarang, 5 genep 7 bulan syukuran deui miwarang, 8 bulan rek ngalahirkeun nyusul bidan nyusul ajengan di tamarajian kabayang lamun ajengan mararajian sih kan nanti pakai sorban eceng ngadengka soper eta mah nyusul bid anak lahir ke dunia kakara syukuran akekah miwarang eser domakel syukuran akekah mencitna miwarang leungit hulu domba naku mereka nanggung domba eta kajengan laras gitu laras matak alhamdulillah dina raraga ieu acara di dalam memperingati kalimat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ditu mah eje di Bayongbo aya nu nyebatna teh maulud, aya nu nyebatna teh maulid, aya nu nyebatna teh muludan. Mana doras? Maulid, maulud, muludan. Amin. Sadayana oge ler. Bade nyebat maulid, bade nyebat maulud, bade nyebat muludan. Nu penting datang, nu penting bantuan. Dan nu mahal nama sanes nyebatna, nu mahal mah datangna. Leres? Ubarudak mah lamun ditilik-tilik ieu kalimat maulud teh kengingnya nak tina bahasa Arab. Asal kecapna tina walada yalidu lidatan wa wiladatan fahuwa walidun wa zaka mauludun. Lid la talid maulidun maulidun miladun. Labad kana wazan fa'ala yaf'ilu mauzuna daraba yadribu sulasi mujarrad bab kadua fal ainu in tuftah bimadin faksiri. Terus ke satu au dumma au fatta laha fil ghabiri wa in tudamma fadmu man hafihi au tankasir fatta wa kasran aihi.
rek kalimat maulud rek nyebat mauludan rek nyebat maulid no penting datang no penting datang dina kalimat memperingati ece bakal keluar tilu makna hiji dina kalimat memperingati teh aya nu di emot dua dina kalimat memperingati teh aya nu di emotan tilu tina kalimat memperingati aya nu gaduh emotan sareng sadayana hiji aya nu di dua aya nu di tilu aya anu gaduh nu paling dia sok eta CFD ya hiji aya nu di pemakai ketat hiji aya nu di emut dua aya nu di tilu aya anu gaduh emutan paling dia sok eta seta cia ya dere sok hiji aya nu di dua aya nu di tilu aya anu paling itu centit sok hiji aya nu di dua aya nu di mangga baca iklan jeda oh sebatukan ya di saya senang banget orang jualan selain kamar disalin di mau orang dia senang bapak di dia di kamar tadi agak disalin di kamar tadi dina kalimat memperingati teh hiji aya nu di emut dua aya nu di emut tilu aya nu gaduh emutan cobi margi abdi tabuh setengah satu kedah aya di banyu resmi janten moal biasa lami urang singkat pertarasanana saha anu di emut ku urang dieu dina siang ayeuna ece saha kelahiran Nabi Muhammad lain malotot teh jawab saha nu di emut teh lahirna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertarasanana kunaon lahirna Kangjeng Nabi berkedah di emut jawabanana kumargi Kangjeng Rasul adalah sosok manusia anu istimewa ibadahna geus akhlakna geus perjuangan ge is sagala rupana ge istimewa barang atuh bujeng-bujeng ibadah bujeng-bujeng ayeuna dakwahna lehona dilungsurkeun mangko lehona tutup bujeng-bujeng ibadahna Rasul kantos ditaros ya Rasulullah akhbirna an nafsika nun Gusti Rasul wartoskeun ka jisim abdi tentang salira Rasul ngawala ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adaat khusyurur rum wasyab ummi Halimatu Sa'diyah ningal nalika kaula dilahirkeun malam Senin Qobla Fajar Mekah nuju poek mongkleng ngadadak caang ku cahaya kaula anu mana cahayana tembus ka negara Romawi jeung negara Syam Ummi Halimatu Sa'diyah ngariwayatkeun nalika kaula dilahirkeun malam Senin urang Mekah kalaluar ti bumina masing-masing pajarkeun kiamat jadi sabab panon poe can usumna bijil ieu geus datang aya murang kali yuswana welasan tahun nutur-nutur di mana eta cahaya bijilna pas ditutur-tutur eta cahaya bijil tina sela-sela bumina Siti Aminah pas begitu ditoong bumi Siti Aminah kasampak aya hiji orok nuju sujud wajahna nengak ka langit ka kuping lambaina ngucapkeun
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Di mana eta cahaya bijilna tina wajah eta orok asyamsi tajri fi wajhihi, bagaikan matahari yang berjalan di atas wajahnya. Subhanallah. Aya urang dia nu lahir model gitu aja ya. Pas begitu lahir eta orang dia molotot weh mah aya cikopi. Aya daya urang mah lahir ka dunia teh moa urang dia lahir ka dunia rek pejabat lahir ka dunia, rek pacamat lahir ka dunia. Urang mah awwaluhul buka wa awsatuhul ana wa akhiruhul fana. Urang mah dimimitian ku ceurik, tengah-tengahna pinuh ku kabingung, tungtungna urang mah baharu. Hiji-hijina makhluk Allah nu lahir ka dunia sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Hiji-hijina makhluk Allah nu lahir ka dunia langsung sujud, hiji-hijina makhluk Allah nu lahir ka dunia langsung zikir. Cahayana ayeuna wajahna bercahaya bagaikan bulan purnama. Itu adalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak wajar sareng pantes lamun urang dieu sok miemut kana hari kalahiranana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mang operator punten lehokna dipun lehok apa mang operator tos kenapa pertarosanana nanaonan atuh ujang urang dieu miemut kana hari kalahiranana Kangjeng Nabi waleranana supados ningkatkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalma anu kenal pasti bakal cinta, jalma anu cinta teu dititah pasti bakal nuturkeun, bakal nuturkeun. Sakali deui jalma anu cinta pasti nuturkeun, jalma nu nuturkeun teu acantang tu cinta. Contoh palurah nutur-nutur bujur pacamat, cantang tu ieu lurah resepkeun ka pacamat bahwa daek nutur-nutur nate supaya hayang dibere duit ku pacamat, bahwa daek nutur-nutur nate supaya dibere proyek ku pacamat. Jalma nu nuturkeun teu acantang tu cinta, tapi lamun jalma tos resep, lamun jalma tos cinta teu dititah ge pasti bakal nuturkeun, bakal nuturkeun. Contoh punten ibu bapak sadayana, abdi ngagaduhan pun alo yuswana 6 tahun, ieu pun alo pamegat ece nepi ka ayeuna ieu pun alo pamegat keneh we. Ieu pun alo ece gaduh ka resep kana sinetron, resep ka artis kapungkur aya sinetron terkenal judulna teh Si Boy Anak Jalanta. Teu jalanan eta mah pun alo masya Allah saking ku resepna ka artis ece, saking ku cintana ka artis, dimimiti gaya bahasa artis dituturkeun ku pun alo tanpa dititah, tanpa dipapatah. Biasana ngageroan inung bapak majeng apa kusabab hayang nurutan artis diganti ku nyokap jeung bokap. Torojol inungna nyokap, torojol bapakna bokap, torojol uakna wakap. Itu gara-gara naon? Gara-gara rasa. Punten para pemuda para pemudi urang dieu lamun tos resep ka artis, lamun tos resep ka Ariel Onah, lamun tos resep ka grup Armada bin Armaun, timimiti gaya bahasa artis bakal dituturkeun ku pemuda-pemudi di dieu. Biasana ece barudak ayeuna mah eta buuk di mohek, jajabaning di mohek teh ngange antik, ngajeblak tato gambar bangkong heuai. Sajabaning eta buuk di mohek teh ece barudak ayeuna mah war di buukna teh diwarnaan leres, dibeureumah, dikonengan, dihejoan, dikecapan, dilajaan sakaliana teu basoan. Cenah naon pe ngan itu dasarna tina resep. Jalma lamun tos aya ka resep
teu dititah ge pasti bakal nuturkeun punten kapungkur abi kantos ngaos di Jawa bae teu nanya oge kapungkur ece abi kantos ngaos di Jawa nuju ngaos abi kantos gaduh kabogoh awewe ece nya heueuh mah nyala lagi ya Masya Allah ece lamun tos emut kasih bebek berang ngaji yakulu penting ngaji ibriti berang asa mimilu penting ka impiim batur mangos ngalogat kadon getrut ieu mah nyieun surat ece batur mah ngalogat kitab ieu mah kadon ngadamal surat maklum santri nyieun surat nangangge bahasa Arab cek abdi anti awwalu ma tasbutu fi qalbi idza nadartuki taharraka qalbi kekasih engkau adalah yang pertama berada dalam jiwaku ketika kutatap wajahmu bergetar hatiku bikin eta teh kasih iroh jawab eta teh ku si iroh maklum santri ngajawabna ge make ilmu bayan cek si iroh hawaya ma'aruf bil yamani qariban wa ba'idan wa jismani kekasih cinta kita memang terpenjara demi kecintaan kita kepada ilmu dan ulama yuk kita gapai dulu cita-cita suatu saat nanti kita akan bersatu dalam cinta sejati alhamdulillah ece eta kabogoh sim kuring dikawin batur we ayeuna teh gara-gara naon gara-gara CINTA gara-gara jalma lamun tos cinta teu dititah bakal nutur urang moal tiasa nuturkeun nabi pami urang teu cinta heula ka nabi urang moal cinta ka nabi pami urang terkenal heula ka Kangjeng Nabi lahartos aja nu kadua tina kalimat memperingati itu aya nu di emutan aya nu di pertarosanana saha nu di emutan dina siang ayeuna ece saha nu di emutan dina siang ayeuna kelahiran Nabi nu di emutan mah urang di ieu nu di emutan mah urang nu had kunaon urang nu hadir bet kedah di emutan sabab urang rumaos jadi jalmi pohoan jadi jalma punten tahun kamari di dia aya muludan aja aya muludan di dia aya mubalikna aya nu ceramahna nu ceramah tahun kamari nerangkeun naon duka poho kusabab tahun kamari poho tahun ayeuna muludan deh kusabab tahun kamari poho si ece ditaros ece tos di mana ngararabring waya kieu tos muludan teu bosen eta muludan unggal tahun henteu naha tahun kamari poho kusabab tahun kamari poho tahun ayeuna muludan deh kusabab tahun kamari poho jadi dalilna muludan teh naon poho ce abi bade naros ka ece saha ramana Kangjeng Nabi saha ramana Sayyid Abdullah saha eyangna saha uyutna nah mulai poho saha baona barudak masuk dilakukeun wajib ka jalma islamna kuninga rundayanana jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Muhammad putra Abdullah teraskeun Abdullah putrana Muttalib putrana Hasim putrana apa tuh poho deh baheula mah
apa nih? Poho deui. Kurang mah teh poho deui. Hah? Eta teh panobati ngemutan aci sih. Sabab taya jalan sohe barudak impe hinungna tobra wajib gajal ma islamna uninga rundayanana ya nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah Muhammad putra Abdullah terus ke Abdullah Muthalib Hasim putra Pohodei Sarayana Pohodei Ieu teh cak-cakan osok mulut komo lamun para mulut leres cak-cakan sok muludan urang mapo komo lamun geus tara mulut mata wajar jeung pantes pami urang teu tiasa neraskeun akhlak Rasul sabab urang marumaos jadi jalma pohoan jadi jalmi Pohoan. terus gitu aja leres Nomawi setiap tahun diayakeun maulud teh ngemut-ngemut deui ka urang karena akhlak Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. contoh alitna Kangjeng Rasul pamidongkap lapar teu aya katuangan Kangjeng Rasul teu nyeuseul ka garwana tapi engal-engal nyanak batu eta batu diganjelkeun kana patuangan pikeun nahan tina lapar subhanallah. Pernah urang dieu nu lapar diganjal ku batu aya daya boro-boro ujang urang dieu mah isuk-isuk teh beuteung geus diganjal ku gehu ninjek beurang beuteung teh ganjal deui ku surabi mintet sore beuteung teh ganjal deui ku baso sok sanaos tos nuang leupeut nu segede bantal ari can ngadahar sangu macan kesebutkeun ngejo leres kitu leres Kangjeng Rasul pami angkat ka masjid sok aya tatangga masjid nyiduhan ka Kangjeng Rasul angkat ka masjid kecrot tiduhan uih di masjid kecrot tiduhan angkat ka masjid uih di masjid nepi ka ieu jalma tiada hari tanpa ngecrot hiji waktos biasana Kangjeng Rasul angkat ka masjid biasana di bumi eta aya nu ngecrotan harita teu aya Kangjeng Rasul sanes atoh Kangjeng Rasul sanes binga tapi asa kaicalan beda jeung urang dieu lamun urang dieu angkat ngaos biasana sok aya nu ngagogoreng hiji waktos nu ngagogoreng teh teu aya ditaroskeun ku ece kamana nya tetangga abdi nu sok biasa ngagogoreng teu apal kitu ece kapan tos diludin kan ngaringuk di rumah sakit lebok kawalat ti aing laras kitu laras benten sareng Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul mah ece nalika dongkap ka masjid biasana di bumi eta aya nu ngecrotan harita teu aya Kangjeng Rasul sanes binga tapi asa ngaraos kaicalan Kangjeng Rasul naroskeun heula ka tatanggina pamibahasa urang panginten kieu manawi uninga nu sok biasa ngecrotan abdi ka mana nu mawi ya Rasulullah anjeunna teh tos 3 dinten teu damang mah sumuhun ya Rasulullah Kangjeng Rasul teu janten angkat ka masjid uih heula ka bumina naroskeun ka garwana pamibasa urang panginten kieu nyai manawi uninga aya naon di dapur teu aya nanaon ya Rasulullah mung aya korma we bungkus-bungkus nyai kanggo saha ya Rasulullah keur ngalayak si tukang kecrot ieu korma dibantun ku Kangjeng Rasul teras disampeurkeun bumi nu sok ngecrotan nalika dibuka gebay wajah Kangjeng Rasul ieu jalma ngadek-dek ieu jalma reuas geuning nu dongkap teh Kangjeng Rasul geuning anjeun Muhammad nu datang ka kaula
meureun anjeun datang terek balas dendam ka kami. Ayeuna kami keur gering teu walakaya Muhammad, rek dicacak di walang-walang ge kami rek narima Muhammad. Kumaha saur paduka Rasul sanes mang abdi ka dieu sanes bade balas dendam, tapi abdi ka dieu nu kahijina nyanggakeun silaturahmina, nu kaduana abdi nampi khobar wirehing mangtos tilu dinten teu damang bade ngiring doana, mudah-mudahan mang sing enggal damang abdi tos sono kana kecrotan mang. Subhanallah. Ieu jalma pikirkeun ece langsung ngadupruk payunan Kangjeng Rasul. Ieu jalma nyarios, ya Muhammad, sobat kaula nu apaleun kami gering, eueuh saurang-urang acan anu ngalayat ka kami, tapi anjeun musuh terbesar kami, nuku kami sok diciduhan, nuku kami nu sok dibaledogan, tapi anjeun nu pertama merhatikeun, anjeun nu pertama ngalayat ka kami, saksian ku anjeun ti ayeuna ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasul. Ieu jalma lebet Islam gara-gara naon? Gara-gara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda jeung urang dieu. Urang dieu beres muludan teh aya sesana. Cep pangersaajengan teh ibu, eta sesana bagikeun ka tetangga. Mantap panjenengan. Kamari kitu ngilu udunan saya camat. Terus kitu itu. Inilah sedikit dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul adalah sebuah cerminan ibu bapak sadayana. Cerminan dina kahirupan urang sadidinten teh kedah bercermin ka Kangjeng Rasul. Bade kahirupan di rumah tang, bade kahirupan ejeng tatang, bade kahirupan dina nagar, bade kahirupan dina agam, sadayana kedah bercermin ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sadayana, Kangjeng Rasul adalah sosok suami anu sangat menghormati istri-istrina. Kangjeng Rasul adalah sosok suami anu sangat menjunjung tinggi anu janten bojokna. Kangjeng Rasul para wantun nyebatkeun kalimat-kalimat kasar kanu janten bojokna. Beda jeung urang dieu. Laras kitu laras. Itu oge bojokna Kangjeng Rasul adalah seorang istri anu sangat menghormati ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Beda jeung urang dia mah ibu-ibu teh ari kana ngaji os, ari maca istighfar os, ari kapangaosan os, ari kasalaki jubajab, kasalaki judangjat, kasalaki judangjat, sok ngeteu, sok ngocop, sok ngacap, ada uang abang disai, gak ada uang abang diten. Usul masalah kilo duit ngaradak bagir, kasalagi kabeh ditawarkeun bapana ari abi baboti kudu nangkara kata wanang kubah. Mun bisa menangtung bari balotot. Daek we nangtung bari balotot ku sabab salagi kaloba duit. Usum teh salagi tegablek duit boro-boro nawaran buuk rewik siga babegi utang ngeng sol molor nongeng prat-prat pokok be. Urang dieu eta teh. Laras kitu laras. Rumaos ente, rumaos ente. King abi bade naros ka urang dia osok ngaranaos, osok angkat kapangaosan, osok maca istighfar. Punten, sabaraha puluh kali sasalaman sadinten jeung caroge. Allahu Akbar. Satahun sakali we. Lebaran. Rusun lebaran. Kemun pambalikeun baju dia tage. Kabayang sasalaman lagi pamana hampura. Sarore urang ge hampura. Bade di Robi mah. Tong insyaallah cek di Roba teh. Punten. Ulah waga mikiran batur, ulah waga mikiran tatangga. Emutan heula kumaha sikap urang kanu janten carol. Ayeuna mah dados muludan timimiti ayeuna ku uceroba. Lamun enjing ece angkat ka pasar, enjing ece angkat ka kebon kaserang ka mana wae, biasakeun heula wawartos ka caroge, suntangan heula ka carol. Cor ece teh bapana abi bade angkat heula ka serang, pilih bade tua mah parantos sayogi, pilih bade cikopi mah parantos aya. Ieu nitip 5.000 kali jajan si bungsu canak panangana.
raos teu ece lamun kitu raos teu lamun kitu oh sok kitu tara hari cia ya kumaha atuh da kumaha atuh ujang urang dieu mah usum salaki rek init Jumatan nepi ka lieur eta salaki nenengan samping indungna ka mana samping nu HS bapana aya ge nu hasyum nu samarena aya ge nu samarengkel anu wadimor ka badi inyeum ku si Wadimir lain atuh salaki make samping tina kanang hayang keur salat teh getre dan teu diharga bade dirobi ece bade cak sia dongkap dinten Jumat ece berarti salaki urang rek angkat Jumat ku ece siapkeun sinjangna siapkeun acukna siapkeun kopeah jeung artos 5.000 keur koropa saur ece teh bapana kapan ieu teh dinten Jumat juga angkat Jumatan cai panas kanggo ibakna parantos sayogi beres teh caroge ibak cek ece teh ieu acukna ieu sinyangna ieu kopeahna ieu artos 5.000 kangge koropakna angsuran 4.800 geus rogeuna bari ece caroge angkat Jumatan ece tong kamamana deui engal-engal masak katuangan nu dipikaresep kudu janten carog beres masak ece terus kajam di jamban teh terus beres ibak teh terus eling wudu maksud urang terus wud amparkeun sajad cong salat loh beres salat lohor teh ange-angean nu pangsae-sae beungeut taplok kuwet bibir cet kulit make sesengit keur nyambut carog Masya Allah ece tos sengit tos masak tos geulis antosan caroge uih Jumatan bari nonton TV bari wiridan subhanallah torojo caroge uih Jumatan tong nungguan caroge mukakeun pantok punya lira engal-engal ece ngadeg bukakeun pantok ku ece bari senyum papa canak panangana raos teu lamun kitu raos teu lamun kitu sok kitu tara ieu atuh cia ya cara itu baheula aja matak wajar lamun salaki urang teu betah diin nyata jan made Nabi magablek salaki teh kabeginan mus kadang abdi sok cemburu karena umul-umul eta mau umul-umul 2 jam ditetet ku salaki abdi teu ngicep-ngicep abdi mau beberah ditetet 2 jam lagi di polototan we dari dicarekan kunaon atuh ece nyata geus jadi kares berarti salaki ece resepkeun keneh kana umul-umul daripada ka pamajikan ge mah peuting ganti gayana jadi gaya umul-umul alhamdulillah tinggal paduka Rasul ece pami ngagarawan garwa tarawantun nyebatkeun jenengan tarawantun nyebatkeun nami ngange kanyaah ngange penghormatan ya Humairah wa ai bojo akang nu pipina kabeureum-beureum pernah digitukeun tara da kumaha atuh ujang abi mah gabruh pamajikanana ge hideung ya Humaideung abi mah pamajikanana ge gendut ya Humaidut aing mari we Masya Allah ieu mah boga salaki ngaranna odang dang boga salaki ngaranna komeng meng lain menyampeurkeun teh ucing atuh ucing sok mimiti ayeuna da ece tos muludan minimal saamak-amakna urang kacaroge tong wantun nyebatkeun kita carog tong kelekeun ka barudak Asad ece barudak Asad dan abdi barudak SD nyonyo HP dan teleponan sugan abdi nelpon ka babaturanana ece ku abdi didangu-dangu eta barudak pas begitu didangun ku abdi eta barudak nelpon ka kabogohna ece kelas 5 SD nelpon ka kabogohna kumaha bahasana teh halo bunda ayah tunggu di gerbang bunda ya eta SD nyebut ayah bunda meureun SMA na si eta jadi eyang meureun sok tong galekeun ku barudak ece manggil ayah bunda bebek kakang Prabu sok
sok sanajan urang tukang kaseran, tukang ngaramek, tukang macul gitu sawios-wios nyebut ayah bunda. Ceun pamajikan anak teh ayah mau macul ya. Iya bunda, katanya bunda juga mau ngaramet. Ayah bunda macul jeung ngaramet beureut teu ngaramet. Tapi wios da bahasa manteu mes. Alhamdulillah. Bade dirobih bade. Kata ku mikir kene. Punten jungjuna sate acan ngantunkeun alam dunia aya 3 wasiat nu diwasiatkeun ku Kangjeng Rasul anu didangukeun ku Siti Fatimah. Wasiat nu pertama jungjuna nyangemkeun ya Fatimah as-shalah kade salat. Nu kadua ya Fatimah an-nisa ittaqun nisa, istri kade jaga istri. Nah Kangjeng Rasul bet ngawiat siarkeun istri kade istri margi Kangjeng Rasul nalika nuju Isra wal Mi'raj dibukakeun lawang neraka, dibukakeun lawang surga. Nalika jungjunan ningal lawang surga, jungjunan ngawaler kayaan baribinga. Tapi nalika jungjunan ditaros ngeunaan pengesi neraka, jungjunan ngeclakeun cai soca teras nyarios ka para sahabat geuning nu seueur ngeusian neraka teh umat kami di golongan istri nu tara salat panginten ya Rasulullah sanes salat namah rajin, bahkan eta istri sok sering salat sunat duha jeung tahajud. Nu tara puasa panginten ya Rasulullah sanes saum namah eta istri rajin, bahkan sok sering puasa sunnah. Nutara zakat panginten ya Rasulullah sanes zakat nama pangpayuna, bahkan eta istri sering sedekah. Para sahabat naros ya Rasulullah istri nu kumaha di golongan salira nu beuki salat, nu beuki ibadah, nu beuki puasa, tapi anger keneh kokodayan dina neraka teh nu kumaha ya Rasulullah. Maka paduka Rasul nawaler eta teh umat kami di golongan istri nu beuki salat, nu beuki puasa, nu beuki ibadah ngan hanjakal hunna yakurnal asir. Eta istri teh awan akhlak kacaroge, awan akhlak kacaroge. Kami nyuhunkeun ka Allah mugi Gusti nikalkeun ganjaran istri nu sae akhlakna kanu janten caroge. Doa kami diijabah ku Allah nu mawi pikeun istri anu sae akhlak kacaroge, ganjaranana ditikal-tikal ku Gusti Allah. Contoh alif ece punten ieu cai naon ce? Ciherang. Ieu cai herang leres. Ece nyodorkeun cai herang kacaroge kaayaan ikhlas dina hadis sanes surah abdi. Maka ece teh langsung nampi ganjaran ti Allah, ganjaranana sapertos ganjaran netepan 100 rakaat. Subhanallah. Ece pernah salat 100 rakaat? Caca. Sok loba sodorkeun cai saloba-lobana ka salat. Dikeun jeung galang-galangna ku ece. Punten senyum kacaroge, senyum kade seuri kade bisi salat tangkat bisi uih di dia jeung agak kape dapat salat mana balik nanti kada lain seuri senyum tabassama fi wajhi zawjiha nazarallah ta'ala bi ainir rahmah. Senyumna seorang istri kepada seorang suami dipandang ku Allah kalayan pandangan rahmat khairum min ibadati sittina sana, langkung sae tibatan ibadah 60 ta. Alhamdulillah. Sok di ayeuna ece latihan senyum kana kaca eunteng hehe. Aya mek ngalangkung hehe. Aya ucing ngalewat. Tujuan naon ece nuju latihan senyum gitu. Punten nyium tarang salaki nu nong osok tara nong gawe atuh ceeti di imah teh ece nyium tarang salaki nu nong hoyong terang ganjaranana. Maka ku Allah ece teh langsung diganjar ganjaranana sapertos ganjaran nyium hajar aswad. Hajar aswad ayana di Mekah sagigireun Ka'bah. Lamun ece hoyong nyium hajar aswad ece teh kedah ka Mekah heul. Ayana mah teu kedah jauh-jauh teuing ka Mekah ece balik ti dieu bukakeun tarang salat.
Pernah mana balik ngaji karena kelo cicing hajar aswan gitu. Tasumohon atuh jang maden abi manyim barang salah kita siga nyium jodoh. Kalau orang dicium kumarga siga dicium kumuning. Masalah nyium jodoh nyium muningna. Di antara ciuman ieu teh aya pahala ganjar. Alhamdulillah. Punten pisan punten ibu bapak sadayana punten. Pangsae-saena istri mungguh agama itu adalah istri nusok nawaran tengah peting kasalaki tanpa dipentak kusalaki. Oh sok karena nawaran kasalaki. Allahu Akbar. Sing tarik. Bohong ya. Bohong ya. Hoyong perang ganjaranana. Ece teh nawisan kacoroge tengah wengi kerek nawaran hungkul encan nama. Ece nawisan kacaroge kerek nawisan hungkul saur paduka Rasul istri anu nawiskeun anjeun kanu janten carogena kerek nawisan hungkul eta istri langsung ngengengkeun ganjaran di Allah. Ganjaranana sapertos ganjaran ibadah umroh anu mabrur. Subhanallah. Ningon kamari abi name wangsul umroh baik tenanya oke. Abi CF artos 30 juta keur ongkos umroh. Cek ece mah keur ece urang dieu teu kudu ngaluarkeun duit 30 juta. Kumaha engke tengah peuting bukakeun anro ngakeng kakareupeun salaki cek ece teh bapana urang umroh. Barade umroh. Sok atuh bisa umroh hiji paling pengajian. Bisi ditanya ku bapana, indungna geus di mana waya kieu? Geus ngaji. Ngaji di mana eta yang muludan? Tahan ngajina eta budak di Bayombong, nerangkeun naon? Nerangkeun umroh. Barade umroh. Insya kunaon ku abdi pikir ibu bapak sadayana margi cerminan akhlak urang dina rumah tangga itu adalah cerminan kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami bapak-bapak ge suami-suami itu adalah kudu tanggung jawab kanu jadi pamajik. Ulah sakabeh pekerjaan dilakukan ku pamajikan. Imati mimiti nyeuseum pamajikan ngumah wadah ngapel imah masak nage nyusuan budak nyusuan salaki nepikan nyiar duit oge ku pamajikan. Da pamajikan teh lain pembantu. Leres gitu leres. Hei suami-suami jangan memperlakukan istri anda seperti kepada pembantu. Ece ayah di dalam gitu ayah. Masa pamanangkeun we ceti. Ayah di dalam gitu ayah. Pamajikan kaserang salakina molor ayah. Pamajikan usaha salakina hees ayah. Begitu disebut nate salaki keyeup apuk lamun ayah prek-prek siki. Seorang suami anu sukses ibu bapak sadayana saur Kangjeng Rasul bukan seorang suami anu bisa mere harta hungkul ka pamajikan, bisa mere imah ka pamajikan imahna nepi kapan, mere baju-bajuna nepi kaweut, mere dahar nepi kasep, nyarean nepi kareun. Bukan seorang suami anu sukses lamun seorang suami bisa mere harta, bisa mere duit, tapi lamun seorang suami teu bisa nganterkeun pamajikan menang ridho na Allah, ieu teh suami nu gagal di dunia, gagal di akhirat, sabab teu bisa nganterkeun pamajikan menang ridho na Gusti Allah. Punten di dieu RT sepriji ceuk. RT hiji aya gitu Pak RT na? Aya. Punten Pak RT abi bade naros ka Pak RT. Pak RT aya keneh warga masyarakat RT hiji nu can daek salat aya keneh Pak RT? Aya. Pak RT aya keneh? Aya. Lamun aya keneh warga masyarakat di dieu RT hiji nu can daek salat
maka jaga nu bakal dicekek pertama ku Allah itu adalah RT nah heula. Alah, Nah, bakal mundurkan diri aja. Oh, coba RT teh jadi ka aing. Ih, kapan RT teh peming? Setiap pemimpin bakal dipenta pertanggungjawabanan. Coba RT teh embung ujang gara-gara masyarakat abi jadi doraka. Lamun Pak RT alim nampi doraka masyarakat, maka Pak RT wajib ngajak, wajib ngelingan masyarakat karena ibadah. Coba RT teh sambutan di payung di dia. Coba RT teh kieu, saudara-saudara. RT hiji ti mimiti ayeuna hayu urang babarengan salat jeung dewek. Mun ente teu salat, dewek nu asup neraka mah kehet, make kehet saeutik. Namun Pak RT tos ngajak tos ngelingan masyarakat karena ibadah, sanajan sakabeh masyarakat teu salat, Pak RT bebas jaga di payunan Gusti Allah. Kitu oge seorang suami bakal jaga teh nanggung doraka nu janten istri. Lamun istri teu salat, istri teu ibadah, istri teu ngaji, teu dititah, teu dipapatahan, teu diwurukan ku caroge, maka jaga nu bakal dicekek pertama ku Allah itu adalah caroge. Nah, artos aja. Tah nu mawi di dieu Kangjeng Rasul ngawasiatkeun keur seorang suami anu sukses itu adalah suami nu tiasa nganterkeun bojona ngengengkeun ridhona Gusti Allah. Alhamdulillah. Bade ece dirobi bade. Hargaan nu janten caroge sing tanggung jawab kanu janten boj. Silih wasiatan dina jalan kasaehan insya Allah. Nu katilu tina kalimat memperingati teh aya nu gaduh